channel asli Dongeng Mang Dedi. Wargi Mang Dedi para baraya SMS di mana beayana utamana pisan mah ka para baraya magaduhan hanca ieu carita Jawarati Guhamau karangan Kidiksa nu ayeuna baris dibangungan bagian anu ka-32. Sakumaha ieu naskah karangan Kidiksa anu kantos disungsi hanca bagian anu ka-31 dina malam Sabtu walatan buntu waktu. Pandaran Mang Dedi kebegat waktu di mangsa medarkin keayaan alam di Belang. Khususna atuh kamurkana anu merasa bunga. Resna Mang Dipawara perlaya kuleungeun Wirapati kalih Kalasurya. Ngan murkana ngerasa bingung kumaha ngeunaan mayitna Mang Dipawara. Ya langkung kaos namah mangga urang sami-sami bandungan ku sareana kadehela janela poho panto lali kana kunci wilujeng. Murkana harita sanggis papisah jeung Wirapati katut Kalasurya anu mateni Mang Dipawara. Manehna hulang-hulang. Duh. Kudu kumaha aing yeuh. Mangkaning kalembur jauh. Eueuh batur keur pakumaha. Tapi ulantaran kapaksa wayahna we aing teh daek teu daek kudu manggu layon ku sorangan. Muga-muga we ulah aya gangguan di jalana. Cek Murkana ngeceuih ngomong sorangan bari jeung terus ngaleungeunna ngaragamang kana layon Mang Dipa. Wah. Jado teh berat yeuh. Awak buntet meuli buyag-yag. Murkana haritos Redeyang atuh layon Mang Dipawara dipanggul. Angin gunung ngahiliwir kembang eurih ting arulan jiga anu ngagupayan. Manuk kreset keneh disarada bade jeung jiga nu sareuri milu mangsedihkeun. Singkoceak ngedamdam milu ngeucerikan ka Mang Dipa nu pinanggih jeung balai gede. Dipetik pati di ala nyawa ku jalma anu durjana. Diparadkeun ku Murkana kanu garejo. Tapi Murkana mah nyaksian atawa ngarasakeun kajadian kitu teh guligah we hatena teh. Bunga nu teu aya papadana. Malahan mah bari jeung mamanggu layon teh manehna ngeceuih we ngomong sorangan. Nyambat-nyambat ka bapana nu geus lila tilar dunya. Bapak, ya, kuring geus hasil mulangkeun ka nyeri hate ka si Dipa. Muga-muga we arwah bapa teh sing aya dina katenangan di alam langgeng. Ulah melang sumoreang, Bapak. Ulah ngarasa sedih jeung leutik hate. Sabab najan si Kancarawati jeung si Wirosada bilu kamu suge Bapak. Kuring mah
Murkana mua pohokeun kanu jadi kolot. Mua tubuh mela kanu jadi bapa. Saterusna bakal ngayakeun balitungan jeung si Purwa Ketut si Puraraga. Nu baheula geus nyiksa ka bapa nepikeun kana Mahanpati. Duakeun kuring teh bapa sing laksana ngajaba di paguron Karang Sawung. Nu bareto kung si Jaya dina leungeun bapa. Itu gerentos hatena Murkana. Layon Mang Dipa nu pangek badag karasana asa hampang Murkana mah naon sababna? Sabab hate sugema jeung gede harapan. Dages hasil ngajalankeun salah sahiji rancana ngan kari neruskeun we bungkul. Bekilila lumampahna beuki jauh ti urut begalan pati. Ninggalkeun Tegal Euih nu jauh kaditu kadieu. Balik ngajujug ka Karang Sawung barjeng mawa hate nu bungah jeung rugina. Kajen teuing mamawa layon oge sabab hate bungah jeung gumbira. Ari kalahkeun ku dikerieuh mah samemeh wanci asar Murkana tepi ka paguron Karang Sawung dibagiakeun ku reangna sora tonggeret pating gerere jiga anu surak jiga anu nyeungcerikan atuh puguh we jalma-jalma nu area di dinya kabeh colohok bengong teu ngarti kana naon-naon anu geus kajadian. Nu area di sisi jalan atuh raung daranyakeun tapi Murkana teu nembalan. Terus we harita tengah digle memanggu layon. Cup ka jero paguron. Sanggis tepi ka hiji rohangan anu lega ka kara gerun. Sarta layon sok ditunda lalaunan. Kunaon eta jang? Nah Mang Dipa sina cilaka kieu. Aduh, watir tambanan. Eta getih mending ngucur tina buhun kunaon ujang teh. Ceuk Mang, ceuk si Jamil bisa pisan sandiwarana teh. Padahal hatena mah surak bakat ku bunga. Da pugu eta rancana teh manehna geges laksana sabagian anu sejen mah colohok. Aduh, mohon ujang. Aku naon atuh ieu teh meuli ka kieu ya Allah Robi. Mang Wasim ge ngeuluk nanya. Si Panun ngembeng sedih jeung kaget nempukayan Mang Dipa empi kawatirin. Tina ti keron hancem keneh 2 peso. Tayohna bae Wirapati jeung kalaseun ya poho meureun teu nyokot pakarangna. Yuh. Kang Jamil, Mang Wasim. Kuring bawakan nerangkeun sababna. Anu buru-buru mencacaihan atuh. Urang kumah tatuna sarta urang turungan. Sugan bisa keneh dihakalan. Kuring kawar sabab ieu dibabrik began waduh. Cik Murkana juga nu heueuh balik jeung terus jatuh nyabut peso balati anu nanceg keneh tina beheungna Mang Dipa barang salat meni lamokot ku getih anu geus kantol. Mang Dipa warah katempo teu nyawaan malahan mah kudu araya jadinya diyakinkeun tetela dadana teu kaketegan ari Murkana api-api reuwas pok atuh harita. Mangsa alam beki sore beki burit bae tonggeret beki reang di sarada mata kelar jeung matak sedih komo atuh harita ayan kepapatenan. Ari Murkana harita teh bisa main sangawarana pok tumanya. Ubah Mang Wasim.
Mang Dipati aya kene nyawaan atawa Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Geus hanteuna jan, hanteuna teu aya tulunganna maot Mang Dipati ya Allah. Jika nama teu kuat nahan kanyerina Gusti nu agung. Sabab tatuna tina tikoro, sasat tina tungtung nyawa. Mang Wasim bari ngusap cimata anu ngencrong dina pipina. Dina bibir panuna terus murubut mapai pipi anu geus pareot. Ngarasa sedih nempok nasibna Mang Dipa nu sakitu pikawatirinana. Barang ngadenge kitu anu sejen tinggal renjang. Sarta reang tinggarnen ngarebutkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jarengkeun murkana ngahurang jiga anu ngarasa hanju Cipanun ngembeng ku sarea ge kasaksian disangkana sedih we meurna nempon cilaka kitu teh. Padahal mah murkana teh keur noroweco jroning hatena nyambat-nyambat ka bapana mupuaskan cilaka. Ngarasa sugema hate pedah musuh bapana geus maut hiji-hijieun. Kaayaan harita melikeun kasimpe ngan saukur sora tongeret memapaesan kayaan alam. Sajongjongan mah pating harulang we bangun anu kasima, eueuh nu wani ngomong. Lila kulila atuh Mang Wasim penasaran, hayang nyaho kana sabab, nu sababna poknanya bari jeung teu pamurkana. Sorana ge meh-mehan teh kadenge. Jan, jan ilmu mang teu sabaraha oge. Ari nempok ieu mah bet sedih hayang ngabelaan ka Mang Dipa nu geus cilaka. Cik geda dongengkeun Jan. Nah kumaha ieu teh sabab nu sababna saha nu ngabinasana. Mangge da moal cicingeun tantu milu neku keta mangkeluk. Nyajang, cik atuh geda terangkeun sing bener saha nu maehan Mang Dipa teh. Akang ge penasaran yo. Cek si Jami bisa pisan ngomongna teh. Da eus di hatena mah lain kitu mupuas anu aya. Ari murkana menang pananya ti Mang Wasim pok harita. Yo, begitu teh Mang. Sakumaha gue disebutkan tadi. Dan kuring teh jeung Paman Dipa teh dari maondangan tapi dasar kudu kieu jadina Mang. Di perjalanan pelebak tengah urip nu aya tangkal ti hujan. Didengar tadi pegat begaan waan Mang. Kuring jeung Mang Dipa dipaksa kudu nunda babawaan atawa duit mun teu nurut rek dipaehan cenah. Tong tuwe kuring jeung Mang Dipa teh Mang teu narima. Ya akhirna deur gelut mitota rame pisan kan hajaka we si begal teh kuat jeung gagah sakti. Akhirna Mang Dipa kemenangan beungeutna katibanan panunggul Mang. Si panenggel jarak jauh anu aneh. Sebab Mang rupa haseup anu bau jeung ngandung racun. Mang Dipa teh Mang ngarumpuyuh kapaehan atuh kuring teh reuas. Gancang ngarawu awak Mang Dipa. Terus dibawa lumpat kalawan dia trek nyalapetkeun nyawana cek ente. Nah eta mah Mang Wasim. Si begal teh ngudag sarta ngalempagkeun tesok meni rameng opat tesok keuna kana tatangkalan sisi jalan. Ari nu duakeunna kana buheungna Mang Dipa Mang Wasim kuring teu bisa nulung. Sebab terus lumpat meleteng tarik bari hayang ngaberaan satalina mamau. Can teu kudu jang cerik meh puguh ngomongna. Ibu ayo dauk jadi ngomong. Cek murtana bisa pisan. Cerik diganu heueuh leungeun pepeta beungeut nembongkeun anu sedih ka bina-bina. Malah Cipanon ge biji ajeun bisa ding bejekan Cipanon age.
Tetela bisaan ai soal penipuan gitu mah dapikeun ka batur teh percaya. Mang Wasim jeung baturna ngan sematur menghap. Ambek ngadek tenaga gidak. Mun aya mah begana hareupeun jigana langsung maju narajang. Tapi ku ayeuna mah ngan sanget nurutan dadawe. Ari sabab begana teuing di mana. Aduh, kumaha tu ayeuna jang narek ngudag bega atawa moal ayeuna. Lamun perlu mah hayu urang beri jeung akang lah tumang. Kudu warah mangka kitu mah. Cek si Jamil beri kakarot jiga disumuhun. Ari peureuh meuli buleud-buleud we nyeun pi andal. Nya jang, kumaha tu ayeuna ieu pira kumaha bebelah ka kolot urang. Cek Bang Wasim beri jeung leuteub kana layon. Bang Wasim, Kang Jamil. Jadi kasadayan bega memang perlu diwara. Tapi lamun urang nyusul ka Tegal eta cantang tu aya di dinya. Atuh saja batik kitu mang oge Kang ieu layon perlu diurus heula pan ku urang. Ayeuna mah mending urang mulasara layon we sakumaha mistinakeun ke mun bisa se urang ngahaja urang obrot ka eta Tegal sugan jeung sugan aya milik bisa katewak mang oge Kang. Cek Murkana ngomong daya. Ngomong nate tatag bari jeung dicampur sisimukeun dina jero hatena mah hayang seuri main sanewara teh lancar geuning. Pok Mang Wasim harita nya ari kitu onaman kajeun atuh jang. Ngan dina hiji mangsa mah kudu pisan ngayakeun akal tareka. Sangkan eta begal bisa katewa kacereg deleg. Tapi kumaha tanda-tandana ujang naha apal atawa kana beungeut teu apa mang. Teu apa kana beungeut mah sabab manehna make taregos. Ngan kana dadegan kuring mah moal poho sabab radalila nitenan maranehna teh. Syukure rek itu mah tuh. Nya moga-moga we isuk jaga ningget teu mah beunang yu atuh ayeuna mah lur. Urang mulasara mayit Mang Dipa atuh mengpeung aya kene waktu. Cik Mang Wasim harita teh. Nya ku ayeuna kajadian kitu. Pangisi lembur kalang sawung gehder. Sarerea pahibut muruka paguron. Pada hayang ngalayad kanu meunang kacelakaan. Rahayat kalang sawung bilu bela sungkawa ka Mang Dipawara. Malahan mah loba jalma nu ngecelakeun cimata. Nineung ku Mang Dipa teh ku bageurna. Waas ku Mang Dipa teh ku belana ari sabab. Mang Dipa mah hirupna eueuh cawadeun. Jadi guru jeung kapala teh estuing mata pinineungeun pisan. Nya atuh harita poe eta keneh di paguron kalang sawung lumangsung. Bararingung pating harum. Pahibut kudu digarawe. Anu kakuburan riab marawa patul jeung alat-alat sejena keur ngalitan. Anu sejen digawe di lembur nyeun padung jeung anu sejen-sejena. Layun Mang Dipawara di pulasara sakumaha mistina. Disaksian ku sakundar hayat kalang sawung adu mikatineung ka Mang Dipawara. Mangsa alam memeh wanci magrib sagalupana geus rengse. Jalma-jalma meninggalit ngengkring ngabandalit ngebantung-bant ngatang pinang ka dia sirim dina batu. Baralik di kuburan kalawan paroman anu ngulung. Sabab asa kalingitan tuturus. Asa ti aya tuturkeun
Sedengkeun pamimpin anu bakal jadi gantina can tantu sarua adatna. Can tantu bisa ngageroh rakyat sakumaha mistina. Geus kacontoan dina mangsa dikawasa ku jenatna Ki Dwanapati, rakyat teh tingkot seak denge. Lamun seug di kalang sawung keur meujeuhna sedih kingkin. Cai urang tunda heula anu keur saredih kingkin, teundeung heula kalang sawung sakadap. Insyaallah kahar kasampeur deui. Ayeuna urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka kademangan Cibendi. Sugri para wargi di kalang sawung mah kiwari teh keur meujeuhna sedih kengkin. Kumaha ari di Cibendi? Di Cibendi mah beda deui. Naon sababna beda? Lantaran bulan-bulan eta teh keur meujeuhna suka bunga galunggira. Sarerea suka seuri gede hate. Naon sababna? Sabab keur meujeuhna sarenang hate we. Adin jadi lantaranana Nyi Kancanawati bojona Raden Purwa geus salamet ngalahirkeun putra jenengan anu cikal. Channel asli kebeneran lalaki deui nyadi ngaranan Nalajaya. Eta orok jadi wawangi Cibendi. Jadi pamukamumut saeusi lembur atuh puguh we Den Purwa kacida bagjana. Itu deui Aki Puralaga. Sabab kedatangan hiji cimat anu baris narima warisan kakawasaan neruskeun tapakat sakramana engke. Atuh saja badati kitu Nyi Sutirah Bojo Wirosada geus mimiti ngandeg keur nyiram tereh boga budak deui. Atuh puguh sarerea ngarasa bagja sabab bakal aya nu neraskeun kalakon kaharitna moal pegat rundayan atawa turunan. Upas karya muli unggul hampir unggal tepung jeung jalma sejen teh sok ngacoih ngabuih ngomong-ngomongkeun ngeunaan anakna nu tereh boga orok manehna tereh incuan cenah. Manehna ari si Nyai geus ditempo deui atawa acan we? Cek Upas karya dina hiji mangsa ngomong ka pamajikanana anu keur milihan serah. Magos tadi malahan kami teh yo lila di ditu mantuan popolah di dapur sabab ka imah si Nyai loba sema utama nama harenjanganana dak minantu urang Cek Wirosada nu hariang nyaho kasih Nyai. Jawab pamajikanana bangun reueus pisan. Ntelesoti encek paminantu teh. Sabab boga minantu teh bager jeung pikaresepkeun teu matak jengkel kana hate. Syukur atuh kudu tulaten nempuan anak teh mak. Bisi aya itu ieu nu tumila kana dirina. Mangka ningker kakandungan bisi aya kahayangna. Urang teh ulangan ukur dengan nelkeun salakina wungkul bisi teu kaober. Nya pogo we atuh Bapak. Da kami ge atuh moal tamoler. Moal ngantep anu jadi anak ngalahan mah. Kami teh boga cita-cita yo jeung kahayang Bapak. Allah. Hayang naon maneh teh mah? Anu sok dilamun berangjung puting teh. Heeh. Nah ngalamun naon? Boga cita-cita kumaha ari maneh? Incu hayang lalaki kami mah.
nggak bisa neruskeun lacak ka mana. Sina jenenge kawas uwana. Akina jadi upas incuna cik atuh. Sing jadi wadana atawa camat. Kiang bara jadi demang. Hus. Nah, tate. Sok ka mana wae ari maneh mama. Kudu aya ti luhurna atawa nanaon oge. Moal gampang hayang kitu. Tapi nya muga-muga we atuh. Kahayang jeung cita-cita maneh sing laksana nya mah. Amin. Nah kami ge ari kahayang mah luhur. Nu jadi incu teh kahayang teh sinajeneng ngalawihan bapana. Sabab aya teueuh ti bapa. Dajang Wirosada oge lain turunan jore-jore. Bejana mama. Oh. Itu kahayang kami ge bapak Ari putra juragan Demang. Geus kumahanya kami maca nempodoi yo. Tain teu nyaho. Nya sagede-gedena ge umur bubulana ne tuh mak. Mama ke mawa ka bisa lumpat totorolongan kas anak puyuh paling oge di man kene ayeuna mah. Cek upas karya beri kenawak kana ududeun polenyon udud bangun nikmat pisan berjeng edeg segarupa tanda ning keur senang hate. Nah sebut keur gunung catur kitu kurutak au datang hiji utusan ti Kademangan eta utusan bebeja ka upas karya yen disaur ku juragan Demang kudu ngadeheus ayeuna pisan atuh puguh we Mang Upas teh leuwaseun pok kalita ayo. Nah aya naon cenah Ujang? Mani kudu ayeuna. Nu katoy atuh da teh jaurkeun perluna Mang. Pokona mah Bapak Upas kudu ka ditu ayeuna. Janten pisan ku juragan Demang kitu bae. Sakitu ya manatna nya. Jawabna si utusan bari jeung mencrong ka Upas karya. Jiga nabae turunan Banten dalam tongna kitu, jiga anu ngajakin ditarita deui. Ya ayo atuh kitu majang urang tepungan ayeuna. Manehna daguan heula nya. Kami tere kabubi Demang disaur cenah mah. Cik Upas karya atuh ngareret ka bojona. Nu corohok semu leuwas. Nyandung. Kade sungas badak bapak. Bisa aya nanaon. Mun aya itu ieu bejahan barudaknya. Nyarah-nyarahun. Tembak pamajikan anak Mang Upas. Biasa geus kawin antara Fibra Upas karya jeung anu nyusulanana Arindit. Muru kabumina Demang. Nya kulantaran lumampahna gancang disaur ku Demang teh atuh penting pisan. Kungsila atuh Mang Upas jeung aneana tepi we. Kasampak Den Purwa kalih Aki Puralaga keur saralih bangung bingung. Pating haruleng mayunan etang meja. Kancanawati keur ngeyong-ngeyong putrana atuh bari jeung diusapan bangung deudeuh jeung nyaah. Tah geuningan Mang Upas sumping mangga calik Mang. Saur Den Purwa bari jeung ngareret deet kanu kakana datang. Geet Upas karya liu pok harita. Sumuhun juragan. Ieu Mang sumeja ngadeheus ka payuneun salira. Mang teh rada reuas. Lehna disaur asa ngadadak tara-tarati sasari. Nah bede aya pikeun senaon. Juragan, keke aya bade mikeun penting Mang. Nu kacida pisan pentingna. Hal ieu teh perlu kanyahoan ku Mang Upas, oke perlu kanyahoan ku sadaya. Tapi saromeh diembarkeun ka balarea urang bade mikeun heula sabab kang yakin pisan benerna. Den Purwa bangun asa-asa. Nyariosna teh bangun kagok socan neuteuk ka Mang Upas anu colohok. Oh kitu. Nah aya naon atuh Agam? Mangga saurkeun ka si Mang. Kieu Mang. Tadi teh aya beja kole pating bawaning kilat selenting bawangin angin beja nu
can nyata. Catur batur nu can puguh ngan yakin mata keruntag kana hate. Mata handeueug jeung raruas. Kieu margina teh mang. Ceuk eta beja ti kalang sawung aya kajadian matak sedih. Tapi eta beja teh datangna ti jalma saliwat anu teu bisa dipercaya sapinuhna. Sedengkeun ti urang kalang sawung can aya beja, eueuh nu datang mawa warta. Ulantaran kitu hati kuring jadi cangcaya jadi hardang jeung bayeung yang loba kamelang jeung kahariwang. Bisi eta beja teu bener teu regejeug. Parandene kitu kuring oge can percaya sapinuhna. Sabab ieu kalang sawung can aya nu datang. Eta beja teh bisi omong jalma anu teu puguh urus. Nu hayang ngariweuhkeun ka urang sarea. Saur Den Purwa. Nyariosna ngaran negeri lah. Atuh upas kalia bukil waseun po karita sumon. Kahartos agan. Nanging kumaha wartosna teh. Majarkeun teh cenah mangdi pawalati lardu. Ayoh. Kehela atawa karewas. Sarta geus dikuremkeun. Tah kitu eta beja teh mang. Ampun teh mah upas kalia ngarenjang bakat kurewas. Teh beda we cung-curungan jika diseureud kala beungeut sepa sabab manehna geus apa pisan saha ari mangdi pawara. Nyatana hiji jalma anu pada ngajenang ti Cibendi mah ari kiwari bet aya beja kitu. Nah laras eta teh agan asa kuraruas teuing. Apan tadi oge geus dibejakeun ka Mamang. Yen eta kakara ceuk beja-bejana nu can buku karuhan. Pangna kuring ngangkir Mamang ka dieu teh nyaeta arek ngajak badani tina urusan kieu nah kumaha hadena. Oh sungguh. Kumaha tu ayeuna saena agan. Mangga simang pasihan katerangan manawa sareng manawi tiasa mantuan ngemutan. Agan keke. Kumaha nya ke? Nah ngintun utusan bae ka ditu tapi kumaha ye? Cobi. Kumaha saena? Asa kahur abdi teh yeuh. Adah, kieu atuh. Aya mah kieu we anom. Mumpung aya kana waktos. Saya kirim we utusan ka kalang sawung sina nanyakeun langsung kanu aya di ditu. Nya bener atawa henteu eta beja teh. Atuh saja batik itu, najan kenanyakan ogari geus jonghok jeung urang ditu macan ku kanyahoan. Cah ayeuna tinggal milih pijamana anu sakieu bisa dipercaya. Nya saha nu rek diutus? Eta mah kumaha anu menyangakeun? Cek Aki Puralaga ngomongna bari jam 4 lah. Terus netep ka Mang Karya anu netep narik napas panjang pok harita. Upami diperiyogikeun masawios pun Mang bae sepuh. Mohonan. Saya mah Mamang we anu angkat ka ditu margi naon? Wardi teh loba urusan di dieu. Da kamari oge aya beja tiwo, aya beja teh ti wewengkon Cibono. Aya anu kagarongan di cenah. Bangsatna can kapaluruh deui. Tah, rek dititah maluruh eta we Wardi mah. Pikeun naon? Pikeun nangtremkeun kayaan lebur ieu. Tah, bener kitu atuh. Jeung atuh. Keupaya ka ditu nya, para pugu lah. Sabab kuring oge yang ngarasa cegenya ngayengek bejak ieu teh. Monya aja mang di pamawat bo. Sok dibejakeun, dibejaan kurang kalang sawung. Asa kacida teh lamun teu dibejaan teh, Bo. Menjeng hargaan pisan. Cek Aki Puralaga nembongkeun ka tingina hatena. Lantaran asa kelengitan leungeun katuhu al maut mang di pawara mah. Lain haneueuh ku mautna. Ngan hayang nyaho kana sababiahna maut. Nah gering heula atawa anu ngarogah heula. Lamun gering heula nah beuteut aya nu ngabejaan. Tah ieu anu jadi buah pikiran Aki Puralaga mah. Dumatak ngahuleng we da bingung. Onjok sumangga sepuh kitu deui atuh ka juragan Mang teh sangem kanggo mios ka kalang sawung. Keun urang paluruh we ku si Mang. Nah laras atanapi henteu eta beja teh supados teu janten emutan ka sadayana agan. Tah syukur Mang Upas. Payahna we. Nuhun upami sanggup teh mah. Geramiang we ayeuna pisan.
Teu kudu nungguan isuk atau apa gitu keun bae. Jadi dia mah aya deui gantina. Keur nyelangan sudah mamang. Aya gantina. Bisi perlu bekal, menta heula we. Kapun bojo. Kada. Agan sawios daya kene. Di mang oge permios atuh di kantun lini. Mang bade miang ka Kalang Sawung disuhunkeun pidoana we ti sadayana. Cek Mang Upas karya bari jeung tur santun. Cong menjungan kaden Purwa dina gepor. Terus ka Aki Puralaga. Bari jeung narima nu munjungan Aki Puralaga mepelingan deui. Si Aki, yang pas ya, bisa aya itu ye sabab ayeuna teh kerurik yo. Loba kabejanakeun beda jeung garong. Nu ngaganggu ka urang sadaya, beramian. Jig ini jeung lumaku diduakeun ku Aki. Atuh nuhun kasepuhan permios di kantor lagi. Tarapi Mabra Upas karya temiang ninggalkeun bumina Demang. Memeh indit ka Kalang Sawung gilak jempang heula ka imahna bebeja kanu jadi pamajikan. Yen keur ngembang tugas di Demang, deuk ngayakeun pandaluntikan ka Kalang Sawung. Nya sabadana amitan ka bojona. Kencring weh harita kene oge atuh Mang Upas indit. Bari jeung mawa hate anu pinuh ku sumanget. Hayang ngabantu jeung ngabela ka kulawarga Den Purwa. Cai para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganna insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangga di baris maju bagian anu ka-33 ngaguar ieu carita. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.